Copet. Carpon karangan Ahmad Bakri dicutat tina kumpulan carpon Ahmad Bakri Dukun Lepus. Geus saminggu pasar malam teh. Tapi nu lalajo taya sudana. Malah kawas beuki meuweuh. Da kasambung ku tanggal ngora. Kabeneran deui musim reres panen. Atuh tungkeb ti sungklakna ti singklukna. Panasaran hayang ngabuktikeun beja tambah kawaranan. Bujang jeung bebendena nu reundeui ngabringkeun anak-anakna. Sina ngarasaan tumpak korsel jeung ombak banyu. Buktina mah indung bapana ge marilu. Majar budak sieun leuwangeun cenah. Katut ka aki-aki jeung nini-nini rea nu maksakeun nganteur incu pokna mah. Ti pasisian mah rea nu beurang keneh daratangna teh. Warung-warung ngadadak marema kudu ngaradon murak timbal, balak kecerakan nguah bebecek, curak-curak sakalian kadayeuh. Lain ngan lalajoaneun bae kamonesan pasar malam teh. Dagangan ge aya ratusna rupa boa. Disemet dahareun, papakean, cecoan barudak, nepi ka parabot rumah tangga naon ku hanteu. Nu diobralkeun ditamru-tamru. Nu satambruna 1.000, nu 2.000 kumaha barangna. Nu dilotrekeun bae aya. Rupa-rupa tarekah nu daragang pikeun mikat nu rek balanja. Nu resep kana adu-aduan ngagimbungna teh di tempat nu kitu. Alung gelang tea, totog bola tea, angkong jeung sajabana. Rea nu balik maluntu kabita nyeung batur bangun babari, ngukud untung bagi enteng, pangangguran nurutan. Sakali luput dipindo ngalamot, beuki panasaran, sugan engke aya milik. Teu untung ge atuh pawit-pawit na balik deui, kalah kaburin ieu lolobana eta teh. Tukang jajan ngagimbungna teh di restoran-restoran, di warung-warung, nu nyate, nu nyoto jeung sajabana. Sakabeuki-sakabeukina. Cindekna maroho manggih pasar malam teh. Mangpang meungpeung kawas nu moal manggih deui poe isuk. Katut ka tukang-tukang copet mari lumijah. Tipe tingkah hiji keneh geus rea bejana nu karoncodan. Nu duit mah nu erloji geulang jeung sajabana. Goak sada nu ngoceak, ari pada ngaret sing horeng awewe. Nyeguk ceurik kanyenyerian bari nangkeup anakna umur kira-kira 4 tahun. Naon nu leungit teh? Ceuk nu nanya. Aktos. Sabaraha? Duka atuh. Da ngabantun teh 4,5. Nembe kacoceng ku ongkos oplet di jonol ka dieu. Meser karcis we sareng balon ke budak. 4.500. Muhun. Ari sabot keur nawar baju budak. Ari bade mayar teh loketna tos teu aya. Disimpen dina jingjingan. Geus bae lah tong dipake ceurik. Bongan urang talobeh, komo batur mah leuwih ti kitu. Ceurik so teh bingung. Kumaha wangsul, taya keur ongkos-ongkos acan. Lapor we ka polisi nu jaga, dianteur ku nu karunyaeun. Gogodeg wae nu dilaporan teh cara nu dikir. Kurang ajar si bedul teh. Saya mah moal salah. Da copet kukut mah kabeh geus diampihan. Cenah bari ngagutrut nulis. Nyatetkeun laporan cikeneh tuluy nugaskeun matroli ka batur-baturna. Peuting isukna jeung saterusna jetut deui nu kacopetan teh matak weleh. Cik sugan kaditu atuh minang saraya ka. Duh saha eta teh? Bahkan tak. Cek ketua panitia pasar malam. Kawirangan ieu urang teh. Bahkan tak mana? Cek petugas bagian keamanan.
Itu Kang Cisenok, dua bahkan tamah. Minang saraya kumaha? Sina nagay kahway sugan, sina newak jugik copet. Santeuna wae atuh da garuntuk, pan katelah kaja copet teteh baheulana mah bejana. Apaan aya polisi? Sami sareng ngalengkahan polisi mun urang milang saraya kaluar teh. Ye, polisi ongkoh atuh da eta ge teu caricing. Matak naon mun urang marangan ku take kasejen. Bisaeun kitu kira-kirana. Susuganan wae atuh da meureun apalkeun siasat bangsat manehna mah. Jadug teteh baheulana mah. Bejana ti kajauhan ge geus kaameueun nu nyakuan duit teh. Aya nu lucu mah malah dongengna teh kieu. Sakali mangsa katewak di pasar, kulantaran ngalawan cepet wae dirante. Celah kana delmankeun digondeng ku serse duaan. Hareupeun kantor polisi rek delman teh eureun. Serse ngodok saku rek mayar delman. Da palias atuh, leungit jeung loket-loketna. Usi lainnya dicopet, ceuk serse teh nyengor. Bahkan tak si kantak keneh harita mah nelahna teh. Nyenghel we seuri, ari digadabahnya wae geus aya dina sakuna. Tah kitu cacakan dirante eta teh. Teu kapahalangnya abong-abong bangsat. Heureuy ti dituna mah ngabuktikeun kajaduganana. Di kota-kota galede mah bae ngubahna teh manehna mah Bandung, Jakarta, Betawi baheula mah. Surabaya malah aya tauna bejana di Singapura ge. Kakolotnakeun balik ka lembur, ngadon mareman. Naon gawena? Ngawarung sangu. Nandean nu jagajan di pabrik, tara ka mana ayeuna mah babalik pikir beureun geus kolot. Cik tepungan geus sugan didaekeun di pentaan tulung. Leos nu dititah teh jeung baturna saurang meru ka Cisendok. Batan sakieu geus tawewohna atuh abah mah boro-boro kaduga newak copet. Ceuk bahkan tah. Masa baheula mah ke ngora kasebut jadug, tapi da teu apa siasat nu arayeuna mah. Sanes kedah ditewak ku abah maksad teh hoyong kenging pituah bae kumaha pitarekaheunana. Mun cara palika teh mah teu kedah teuleum ku anjeun, tuduhkeun bae liang nu aya laukan. Bahkan tangah huleng meunang sajongjongan. Keun atung ke peuting lah abah kaditu susuganan wae soteh. Peutingna malam minggu nu lalajo meuni tamplok. Kabonggoy ku beja pajar aya debus jeung tong setan. Hayang nyeung inya siga kumaha setan di jero tong teh. Bahkan ta milu seselenep dinu rame sakalian lalajo kamonesan pasar malam. Jam 8 serog ka pos keamanan. Kumaha bah? Nyeta atuh teu manggih cileung nu siga. Kalah ka abah kabobolan. Tembalna bagi diuk mebeutkeun maneh kana kursi. Kabobolan, ceuk polisi bagi gogodeg. Bahkan tak unggek. Naon nu ical teh? Loket. Sabaraha eusina? Daya artosan teu gaduh. KTP sareng surat gade. Tembalna bagi ngarahu. Asa ditincak hulu abah teh. Kieu-kieu oge runtuk. Di legesan mana teh? Nyeta duka. Karasana mah atuh ditewak wae moal diengkekeun. Kamana wae tadi abah teh? Kaubek ka mana-mana ge. Ke manawi abah kantos rada mohon nongton legesan mana tah? Bahkan tah ngahuleung heula sakawas anu mikir. Lalajo debus rada lila teh. Pan gila nyeueung nu ngeureut letah nepi ka meh sapat. Pan panasaran. Legesan dinya moal lepat, yuk kaditu sareng abdi. Ring duaan seselenep dinu heurin serog ka tempat debus. Rame lain meueusan, nu lalajo pajejel narangtung lila lebah dinya teh. Panon giras ngencang ngatuhu. Lebah dieu tadi abah nangtung teh. Tapi da jugigna mah tadi ge meureun geus hiber, ceuk si abah. Hayang nginum abah mah garing ti koro. Yuk atuh abdi ge da hoyong, ceuk polisi sup ka warung. Sirup kopi. Kopi abah mah. Kopi 2. Gek dariuk ngahaja nyalang hareup kaluar ngawaskeun nu rame. Aeh. Ceuk si abah bagi ngarampas saku. Ning ieu aya deui. Naon? Ieu. Tembalna bagi nembongkeun loket nu pajak leungit tadi. Ke.
Piraku datang deui teu pupuguh, lepat nyimpen panginten tadi. Ada yakin tadi mah leungit. Ih mah tunggal saku dirampaan. Bray loket teh dibuka, eusina diundulkeun. Tah, geuning surat gade. Ieu syukur teu tulus lapor. Keke. Ari ieu naon nya? Cenah bagi muka tilepan kertas. Cik pang macakeun. Polisi nampanan kertas, pok dibaca dibedaskeun. Calik-calik wae di bumi teu kagungan artos mah. Ulah ilu biung di panglalajoanan. Si bedul teh makin nyuratan sagala. Ya bener, ngalalakianan. Cek si Abah bagi ngahulang. Tadi ngagubugna nepi ka bisa ngabongohan pantar dewek. Padahal keungora malah leuwih jauh keneh geus karasa. Eta mulangkeunana deui mani teu euleum-euleum, sasat dina bibir mata polisi. Bieu meureun basa urang keur nangtung di ditu. Polisi gogodeg wae gawena. Taluk Abah mah, teu sangka barudak ayeuna mah bisa ngalelehkeun jago kolot. Bococok teh bisa ngelehkeun buaya putihnya bah. Di mana dia lajagna teh? Baheula mah di Singapura can aya nu bisa kitu. Kocek suara awewe di lebah nu ngagimbung, rob pada ngagogog. Aya naon? Loket leungit. Aduh Gusti kumaha teuing? Sabaraha eusina? Artosna mah mung 2000. Nanging tobat Gusti. Cenah tuluy ceurik ngaringhak bagi nangkep budak. Nanging kumaha? Suweng mata berlian sapasang, gelang sapasang sareng ali. Kabawa dina loket. Loh, sabarahaeun atuh berlian-berlian kitu mah. Nah, atuh nu agawis kitu disimpen dina loket. Ceuk nu sejen. Laguna beda kada nyopan. Nyieung dedegan katut papakeanana kaciri lain samanea. Turug-turug ngadengin uleungitna ge barang marahal wungkul. Tirompok mah diangge nanging di jalan emut sieun kumaha onam supaya kana loket. Atuh kana loketkeun masa sat diparabkeun. Ceuk nu nembrong. Eta atuh hilap-hilap teuing Gusti. Padahal ngabantuan artos ge ngahaja sakalian jajan wungkul. Gusti abdi kumaha? Srog polisi 2 anjeung hansip tiluan nu ceurik dibawa ka pos keamanan. Si Abah ge jeung polisi nu maturanana naluturkeun. Nu matroli beuki dilobaan, di pos tinggal awewe nu tas kacopetan teh dibaturan ku si Abah jeung polisi nu marengan tadi. Beuki peuting si Abah nundutan dina kursi rokok seuneuan keneh ragrag tina leungeunna teu karasaeun. Geus sora ciweuh jelema bahe ke belah kaler. Enon. Gua gelut. Geuning tah balalajan teh lah. Merebutkeun gaung beuneu nya. Srog nu ngagotong jelema ngaleh-leh teu balakaya. Beungeutna teu puguh rupa pinuh ku getih. Gurang giru dibawa keluar, sup kana mobil polisi dius ka rumah sakit. Srog deui hansip ngabebenyeng jelema diiringkeun ku polisi, sup dibawa ka pos. Nu ngarogog teu kaampeuh. Eta kitu nu boga dosana teh euy. Ceuk nu panasaran. Sugan, bener naon cenah? Euy atuh. Kunaon maneh meuga sajelema? Ceuk polisi nu jaga kanu direjeng. Nu ditanya teu nembal. Nodong maneh teh? Gideug. Pagebut awewe? Gideug. Bedah naon atuh? Sabal atuh da. Sabal kunaon? Teu nembal. Ngomong sia, sabal kunaon? Sebel wae luluasan kitu. Kumaha mun modal? Majak abdi nyumputkeun suweng jeung gelang. Suweng jeung gelang? Nu saha? Teu nembalan. Nu saha yo? Benang nyopet ja. Ngaruk jempe. Benang nyopet ja. Ti ibu eta. Ceuk polisi bagi nunjuk ka awewe nu tadi kacopetan. Nu ditanya cengkat ngareret ka si ibu tuluy neuteub sajongjongan. Tunggu deui we. Nya ti ibu eta? Unggeuh. Dikamanakeun atuh suwengna jeung gelangna kumaneh? Teu aya suwengan, teu aya gelangan. Bohong sia. Geus puguh ceuk nu bogana kitu. Wantun sumpah, teu aya nu kituan. Naon wae atuh si loket teh? Artos 2000. Bohong sia. Di bentar gelap tah sumpahna ge.
Leuan 2 lamar sakitu-kituna. Sarerea ngareret ka si ibu, nu direret imut ngegelenyu. Laras bu, cek polisi. Teu nembak, samet imut. Nu ngagimbung bengong. Sabaraha urang batur maneh? Teu nembak. Ngomong sia, sabaraha urang? Seueuran, tembak copet teh. Wawuh maneh ka ieu ka ka mana Bakanta? Ka mana? Sarerea ting ari ngeuh. Wawuh maneh ka Bakanta? Unggeuk. Wawuh di mana? Da abdi ge anak buahna. Polisi nu nanya ngagebeg. Serog komandan jaga. Beres nok. Si ibu unggeuk bari imut. Yuk atuh dianterkeun rek balik mah. Karunya tah budak tunduheun. Nu ngagimbung merean jalan bagi barengong. Saterusna aman pasar malam teh nepi ka lekasanana.